Allahumma akinni bika bilfawjil alimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni minka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhama malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni minka fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Walaika jeung kudu netepan anjeun bisidqi kalawan bener waluzumil wasati jeung netepan kana pertengahan sedengan. Walaika jeung kudu netepan anjeun bisidqi kana bener bisidqi kalawan bener waluzumil wasati jeung netepan kana pertengahan mingkul amrin dina saban-saban perkara wa khud jeung kudu nyokot anjeun minal amal tina pirang-pirang amal ma kana perkara tapi ku anu kuat makana perkara tapi ku anu kuat anjeun al-mudawamata kana ngalanggengkeun alaihi kana ieu mah Qala ngadawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ngawura masallu sallallahu alaihi Rasul wasallam wa ya Allah ahabbul amali ari pangleuwih dipika cintana pirang-pirang amal ahabbul amal anu pangleuwih dipika resepna pirang-pirang amal ilallahi mung Allah eta adwa muha anu langgengna ieu amal eta adwa muha anu langgengna ieu amal wa in qalla jeung sanajan saeutik ieu amal ahabbul amal anu pangleuwih dipika resepna pirang-pirang amal ilallahi mung Allah eta adwa muha anu pangleuwih anu panglanggengna ieu amal panglanggengna ieu amal wa in qalla jeung sanajan saeutik ieu amal wa qala sangadaw kanjeng Nabi yang lain eta mungkateu kanjeng Nabi assalamu alaikum salamatan kudu nyokot anjeun kabeh minal amal tina pirang-pirang amal ma kana perkara tutiquna anu kuat anjeun kabeh kana ieu mah tutiquna anu kuat anjeun kabeh kana ieu mah fa innallaha karana satosna Gusti Allah eta la yamullu henteu bosen ya Allah hatta tamullu sehingga nepi ka bosen aranjeun kabeh innallaha kana satosna Allah eta la yamullu moal bosen Allah henteu moal bosen Allah hatta tamullu sehingga nepi ka bosen aranjeun kabeh wa min sya'ni syaitan jeung eta tina sawarehna kalakuan setan wa min sya'ni syaitan jeung eta tina sawarehna kalakuan setan ayyuzayyina ariyan mapaesan ieu setan lil muridi ka murid fi mabda'i iradatihi dina mimiti karepna ieu murid al istiktsara kana ngalobakeun minat ta'ati tina pirang-pirang ta'at wa min sya'ni syaitan eta tina sawarehna kalakuan setan ay zayyina ariyan mapaesan ieu setan lil muridi ka murid fi mabda'i iradati dina mimiti karepna ieu murid al istiktsara kana ngalobakeun
minat taati tina pirang-pirang taat wal ifrati jeung ngabangetkeun piha dina taat wal ifrati jeung ngabangetkeun piha dina taat wa gordu jeung ari tujuanana ieu setan wa gordu jeung ari pasejaanana ieu setan eta tujuanana ieu setan min zalika tina itu istiksar jeung ifrat eta ayyaruddahu yen ngabalikeun ieu setan ka ieu murid ala aqbihi kana keneungna ieu murid ala aqibihi kana pamungkasna ieu murid ala aqibihi kana pamungkasna ieu murid panungtungan bitarki fi'lil khairati ku ninggalkeun pa bipalitir bitarki fi'lil khairi ku ninggalkeun migawe kaalusan aslan kalawan sama sakali ala aqibihi kana panungtunganana ieu murid eta pamungkasna ieu murid panungtungan besar kifil khaliku ninggalkeun migawe kalusan aslan kalawan sama sakali aslan kalawan sama sakali au pilih atawa migawe na ye au pilih atau migawe kana ieu khair au pilih atau migawe kana ieu khair ala ghairil waji netepan kana salian ti aturan alladzi yang bagi anu penting ieu ladzi au pa'lihi atau au pilih atau migawe na atau migawe kana ieu khair sareng migawe na ieu murid kana ieu khair ala ghairil waji netepan kana salian ti aturan jalan alladzi yang bagi anu penting ieu ladzi anu penting ieu ladzi la yubali halna henteu merduli sa'alainu setan anu dilaknat la yubali halna teu merduli sa'alainu setan anu dilaknat bi ayyihima kanu mana bae bi ayyihima kanu mana bae ieu tarki pa'lil khair atawa pa'lihi ala ghairil wajhi ya ma kana anu mana bae ya ma kana anu mana bae ieu
tarki palil khair aslan au palihi ala ghairil wajhi. Karena ia dua perkara da'ahu anu ngajak-ngajak setan gaya murid. Da'ahu ngajak-ngajak setan gaya murid. Summa innal awrada karena mangka satuna sanyanya na pirang-pirang wiridan eta takunu aya ya arad il aksari dina kalobanana eta salat naflin salat sunat. Summa innal awrada mangka satuna sanyana pirang-pirang wiridan eta takunu aya ya rod eta takunu aya ya rod fil aksari dina kalobanana eta salat naflin salat sunat. Au tilawat Qur'anin atawa maca Qur'an. Au tilawat Qur'anin atawa maca Qur'an. Au qira'ata ilmin atawa maca ilmu syarah. Au qira'ata ilmin atawa maca ilmu bahasa syarah. Au zikrin atawa zikir. Au fikrin atawa tafakkur. Au zikrin atawa fikrin atawa tafakkur. Wanahmi jeung ari kaula sararea wanahmi jeung ari kaula sararea tanazkuru nutur kaula sararea nubzatan kana satek-tek nubzatan kana satek-tek atau kana sabagian minal adabi tina pirang-pirang tata krama allati yahtaju anu butuh ilai kana ya adab kana ya lati saha amilu jalma anu migawe jalma anu ngamalkeun gitu saha amilu anu ngamalkeun bihadzihil wazaifi kalawan ieu pirang-pirang pagawean ad-diniyati anu bangsa agama. Wananu jeung ari kaula sararea tanadzkuru nutur kaula saya nubzatan kana sebagian minal adabi tina pirang-pirang tata krama allati tahtaju anu butuh saamilu anu ngamalkeun bihadzil wazaifi kana ieu pirang-pirang pagawean atau amalan ad-diniyati anu bangsa agama. Kana qulu mangga ngucapkeun kaula sararea kana qulu ngucapkeun kaula sadaya yang bagi penting naon aya kuna yen kudu aya eta laka ka anjeun naon wirdun wiridan min sholatin nafli tina sholat sunnah yang bagi penting non aya kuna yen kudu aya entalaka ka anjeun naon wirdun wiridan min sholatin nafli tina sholat sunat zaidun anu ngaluwihan ieu wirdun zaidun anu ngaluwihan ieu wirdun ala nawafil kana pirang-pirang pasunata ala nawafil kana pirang-pirang salat sunat gitu alwaridati anu kalaku tu'ayyinu anu nangtukeun anjeun lahu kana ieu nafli
wa ayyunan nangtukeun anjeun lahu kana ieu nafli waktan kana waktu wa tadbatu jeung melenggeran anjeun kana ieu nafli wa tadbatuhu jeung melenggeran anjeun kana nafli biadadin kalawan bilangan ya dan kalau bilangan tapiku anu kuat anjeun al-mudawamata kana ngalanggengkeun tapi kami bakal kuat anjeun al-mudawamata kana ngalanggengkeun alaihi kana ieu nafli Wakolkana nyesetamana ayat eta minas salafis solihi ti ulama baheula anu soleh Wakolkana nyesetamana ayat eta minas salafi ti ulama baheula as-solih anu soleh rahimahum muga-muga rahmat ka ieu salafus solih sallallahu Gusti Allah ta'ala harna mahluri Allah min wirdihi tina wiridanana ya salafus solih min wirdi tina wiridna ya salafus solih fi yaumina sapoe wal lailati jeung sabeting naon al quraatin 1000 rakaat al-burok atin 1000 rakaat mislul imami seperti mislul imami Ali ibn al-Husain seperti Imam Ali anu putra pamegetna Sayyidina Husain putu Sayyidina Ali aya Imam Ali al-Bakir mislul imami seperti mislul imami Ali ibn al-Husain seperti Imam Ali anu putra pamegetna Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sallallahu Allah anu ma ka Imam Ali sareng Sayyidina Husain wa minhum jeung eta tetep tina sarana ulama saleh man ari jalma burduhu anu wiridanana ieu man eta khamsu mi'ati rakaatin 500 rakaat wa minum nyata tina sarana salafus saleh man ari jalma atau ulama wirdu anu ari wiridanana ya man eta hom sunnati rakaatin 500 rakaat Paminumnya tetap tidak sarana salafus soleh man ari jalma wirdu anu ari wiridanana ya man
Tin ari 300 rakaat ila ghairi dalika nepi ka salian ti itu yang ditutup. Walaika jeung kudu tepan anjeun bisidqi kana kudu bener. Kudu nganggerkeun anjeun tiap detik, tiap menit di tempat mana bae iraha bae. Kudu bener, bener omonganna, bener akidahna, bener agamana, bener akhlakna, bener tujuanna. Waluzumil wasati jeung kudu nganggerkeun kudu ngawenkeun pertengahan sedengan dina sagala hal min kulli amri dina sagala perkara kudu sedengan ulah berlebihan ulah memblek teh tapi kudu wa khairul umur awsatuha alus-alusna perkara teh pertengahan sedengan ulah oper teh ulah keblok teh ulah medit teh ulah bager teh wahud yang kudu nyokot anjeun mil amal tina pirang-pirang amal ibadah mak ibadah amalan tatiku anu bakal kuat anjeun non almuda bakal kuat anjeun almuda wa mata kana ngalanggengkeun alai kana eta amal ibadah sing cokot ku anjeun dina pirang-pirang amal ibadah boh parentahan Allah ini wajibna mah mesti teu meunang henteu dina pirang-pirang pasunatan amal karena amalan anu sekira-kira bakal kuat anjeun kana ngalanggengkeun kana eta amal. Langgeng mayeng cokot supaya istiqomah. Hukumatuh mah jadi mati. Matuh. Wiridan 3-3, 10-10, 11-11. Daek 1000 rembung macul henteu alus cokot anu sakira bakal kuat ngalewangkeun kana eta amal. Salat sunat bonang bae pola ada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah habbul amal ari pangleuwih dipekaresepna pirang-pirang amal ibadah ila Allah eta adwa muha pang leuwih langgengna ieu amal poin qala jeung sanajan setik ieu amal dipang leuwih dipikaresepna pirang-pirang amal ibadah bo salat bo wiridan bo naon bae mangga Allah mah adwa muha nyata anu panglanggeng nusuk langgeng angger para tinggalin tiap pada salat 3 kali saya waktu senggang lewihan lain kola sana jadi tapi anggar tara tinggalin
anjeun maca salawat 3 kali 11 kali 11 tapi angger eureun saumur-umur maca bismillah 11 kali tapi angger sewaktu-waktu poho kodoan gitu. Pokoknya lisatu asalah kudu minal amal matuti kudu nyokot anjeun dina pirang-pirang amal ibadah tema kana amalan tuti kuna anu bakal kuat anjeun kana eta amal bakal langgeng ngamalkeun apa innallaha kana Allah ta'ala yang mulu moal bosen Allah moal bosen ngadangu moal bosen ngupingkeun jalma nu ngadua moal bosen ngupingkeun jalma anu istighfar moal bosen nalingakeun jalma nu ibadah salat moal hatta tamul nepi ka barosen anjeun kabeh tibatan Allah nu bosen malah manusia nu bosen. Wa min sya'ni syaitan yang eta tina salayana kalakuan setan rekayasa setan nyandupayana tipu dayana setan ayyuzayyina yen ari yen sok mapaesan setan sok ngagendingan setan dil muridi ka murid-murid tina ka jalma anu karep hayang menang kariduan Allah hayang menang pangampura Allah hayang boga ilmu anu nafi hayang sukses di dunia sukses di akhirat tuluy ngamalkeun hiji amalan nah setan masuk di papaesan eta jalma anu karep ngaraih cita-citana fi mabda'i iradatihi dina awal mula karepna eta murid al istighsar minat ta'ah sok kokomoan ngalobakeun kana ibadah getol kade sadar itu bisi tipu daya setan kurang daek gitu wal ifrat jeung ngabangetkeun diri dina ta'ah cudahar cunal dari bahasana muti 40 petik saya sakecret usum puasa Ramadan eureut geus capek eta tipu daya setan salat tahajud 1000 rakaat salat fardu tara eta tipu daya setan lain ulah la khairu fis saraf wala sarofa fil khair la khairu fis saraf ti aya alusna dina leuwih tapi wala sarofa fil khair ti aya leuwih ya dina kaalusan asal dipapai wajibna nu sunat muakkadna rugyar muakkadna Kenana kitu ieu mah dog tinggal enggak anu sunat diprioritaskeun dipentingkeun wajib dihare-harekeun eta nu bahaya. Naon pangna kitu waqur dua gordu min dalika. Ari tujuan utama setan min dalika tina. Itu mampaesan ka murid ngalobakeun taat banget taat loba ibadah eta teh ayyaruddahu ti horeng setan tujuanna rek ngabalikeun eta setan ka eta murid ala aqibihi kana panungtunganna eta murid ditarkib ila khair aslan kuninggakeun pagawean migawe alus sama sekali supaya geus bosen mah manehanna geus capek komo boga cenderung ieu teh ngawiri teh geus sekian puluh poe geus sekian bulan tapi karasana nah maksudnya bapak supaya
ditarkifi khair asa supaya ninggalkeun migawe kealusan aslan sama sekali. Bosen tulung wae kanu mere doana hati. Silakan. Lanjarkeun doa kade. Kontrol diri urang. Kontrol diri urang aya naon. Nu ngahalangan kana ijabahna doa aya naon. Awfalihi ala ghairil wajhi atas setan supaya migawe eta jalma anu tadina kokomoan ibadah kokomoan wiridan kokomoan puasa sunat salat sunat supaya migawe kana eta ibadah ngan ala ghairil wajhi henteu nyumponan karena aturan-aturan alladzi yang bagi anu penting atau anu geus diatur ku syara. Ada pada sadaekna ngalah megawe kae dengan jauh tina husu, jauh tina ikhlas jeung sabangsana. Dan geus bosen teh. Eta tujuan setan begitu. Eta la yubali alain. Teu merduli saalain bebengek setan anu dilaknat ku Allah teu peduli bi ayyihi marek kanu mana manehna narek ninggalkeun amalan sama sakali teu migawe kalusan total balik deui kana asal pama atawa rek migawe amal ngan teu puguh judulna teu puguh tujuanna teu puguh teu make adab-adaban teu make tata krama. Hati-hati. Kadang-kadang memakai setan ke mineng nitah alus. Ya orang nipun. Sok. Ya Allah ya Allah. Tumma innal arada mangasana pirang-pirang wiri dan eta takunu aya ieu arada pilaktarina kalobana eta salat naflin. Aya salat sunat. Tanyana wiridan teh bukti dina kalobana mah aya anu ngalobakeun salat sunat atau tilawat Al-Qur'an atau ngalobakeun maca Qur'an atau qiraat ilmu atau mutalaah ilmu ngadaras ilmu syara atau zikrin atau ngalobakeun zikir atau pikirin atau tafakkur eta wiridan. Jadi wiridan tuh nu mana bae rek kelobakeun salat sunat, salat mutlak, salat tobat, salat hajat, salat istikharah, tapi kudu anger. Orang salat hajat daekna 2 rakaat, istikharah mah 2 rakaat. Salat mutlakna untuk daek 3 rakaat teh. Tapi anger, tahajud. Anger hudan, kudaek loba. Minimal 2 rakaat asal dilakukan. Baca Quran, deres ilmu, zikir. Eta bentuk Allah. Panahu. Jeung ari kaula sararea eta nadkuru. Bakal nyarioskeun kaula sararea nubdatan kana sebahagiannya ada di pirang-pirang adab-adaban etika tata krama. Iya gamalkeun ibadah amal-amalan wiridan allati yahtaju butuh ilaiha kana ya adab-adaban sa'amilu jalma anu ngamalkeun kana hadil wadoi kana ieu pirang-pirang wiridan pirang-pirang pagawean adiniyat anu bangsa agama kana hulu mangka ngucapkeun kaula sadaya wa qad kana nyata buktos eta minas salafis sholih tina sebagian ulama-ulama baheula anu saroleh ulama mutaqaddimin ulama salaf ulama khalaf rahimahullah ngaramat Allah kaya ulama-ulama salaf anu sholeh min wirdihi tina wiridana ulama-ulama salaf Ili yaumi walayatina saya sabeting teh eta naon al quraatin aya anu dawam salatna
salat sunatan 1000 rakaat. Subhanallah. Ta ulama salaf nu baheula mah kuat salat sampai sapetingnya, tiap-tiap peting fil yaumi wala dina beurang jeung peuting teh kuat 1000 rakaat. Sautasna mislul Imam Ali bin Abi Husain satus Imam Ali Al-Baqir putra Sayyidina Husain. Sadinten sawengi dawam salatna 1000 rakaat. Salat mutlak, salat sunat. Salat fardu mataskan tenang. Salat muakkad mubadah. Lima luar idenya. Ari dina Siti Robiatul Adawiyah wali istri. Ajana dawam tiap